tepangkeun Abdi Fatih ti kelas 10A bade ngadongengkeun carita si Kancil. Dina hiji poe aya si Kancil. Si Kancil teh sato anu dianggap pinter ke lempangan di sisi leuweung. Nah, si Kancil teh manehna ngarasa nyangan walungan sabab ngarasa haus. Teulilah si Kancil geus nginum, tah si Kancil ngarasa lapar. Geus eta si Kancil teh ngabayangkeun ngarasa nikmatna dahareun kabeukinan nyata bonteng. Nah, si kebon bonteng ieu teh aya di seberang walunganna. Tah, teulilah eta si Kancil bawa ide nggeroan para buaya anu aya di walungan eta. Hei buaya buru kaluar, ieu aya daging segar tah. Teulilah eta aya buaya kaluar hiji. Geus eta buayana amuk nanaon maneh nggeroan berang-berang kieu tah. Geus eta pamimpinna ge keluar. Cek si Kancil teh, "Manya ngan duaan ieu aya loba daging segar." Dan teulilah eta ngadenge rek dibagikeun daging segar. Para buaya ngageroan baturana kabeh. Tah, geus eta geus loba buaya. Geus para buaya teh geus karumpul. Terus si Kancil teh rek dihitung hiji-hiji. Tah, teulilah teu mikir panjang si buaya teh ngabararis nepi ujung walungan. Geus eta si Kancil teh sabari ngacelengan tongong buayana, sabari ngitung 1, 2, sabari ka buaya lainna gitu. Teulilah eta si Kancil geus nepi ka seberang walunganna. Geus eta si Kancil teh ngomong, "Sebenarnya mah teu aya si dagingna teh." Waduh si Kancil teh sebenarnya teh. Teulilah eta si buaya teh karasa meureun. Teu mikir panjang si Kancil. Langsung indit ka kebon bontengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.